leutik jeung anu gede teh bakal paeh naon bakal maut bakal paeh ai paeh teh ngaleh dibungkus dengan saukur kubel di dieu aya boy warna beureum teh anu hijau aya anu jieun tina sutra aya ngan saukur bahan ditorong bahan anu biasa bari warna bodas bakal urang bakal baju alus yang di bawah Bismillahirrahmanirrahim. Geser. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Paling dia masih semangat? Upami ngucapkeun salam hukumna sun, upami ngajawab salam hukumna pami teu diwaler berarti hukumna do wios sakali deui wios bilih aya nu teu acan ngawaler. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas-panas kieu mah biasana kudu dinyanyian heula. Wios. Hoyong digendangan ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada Anda semua. Semoga bahagia di hari yang indah lagi mulia. Di pertemuan ini jalinan kasih mesra dapatkanlah upah ikatan iman. Amalkan sikap terpuji dalam pergaulan, sholawat dan salam untuk Rasul junjungan tercinta. Semoga bersama mendapat rahmat dari Ilahi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Mangga sallallahu salam Buna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, biasa nyanyian sok bentai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allahi, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yaslu kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa hafatnahumul malaikah. Wa qala aydan, man arada ayyubsata alaihi fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ajalihi falyasil rahimah. Mangga urang angkatkeun heula pandanganna, anu gaduh masalah hadirkeun masalahna, anu gaduh problema hadirkeun problemana, anu gaduh kabutuh hadirkeun kabutuhna. Yakin Allah uningaeun naon anu aya dina gerentes manah urang masing-masing. Mangga aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah lana sudurana, amin, wa yassir umurana wa hayyi lana min amrina rasyada. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khairu illallah, amin. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'an illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbihina syakirin wa tawaffana muslimin, nuba'a minal aminin fi zumrati sabiqin. Antal ladzi laula
makhluk moal dijieun. Anu kusim kuring dipihormat para tokoh masyarakat, alim ulama, para asatidh wal asatidzah alladzi lam yuzkar ismuhu, khususna panginten ka guru urang sadayana kersana Bapak Kiai Injen Jainal Abidin sareng Bapak Kiai Ujang anu kusim kuring dipihormat Ketua Majelis Taklim naon teh Nurul Iman nya ibu-ibu, Ibu Oci, Ibu Muroh, Ibu Siti anu parantos ngokoncoan ieu acara nu pamugi anjeunna sadayana sing dipaparin kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ketua majelis taklim di tiap-tiap majelis anu alhamdulillah rempegnya punya rempeg alhamdulillah hadir dina ieu tempat sareng jamaahna anu teu tiasa disebatan hiji-hijina anu pamugi sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, khususna panginten ka Ibu Lurah anu parantos hadir sasarengan urang sadayana anu pamugi ku ayana Bapak Lurah Ibu Lurah ieu kampung sing jadi berkah, amin. Ku ayana Bapak Sekdes aya Bapak Sekdesna, mudah-mudahan naon anu naon sagala urusan sing jadi beres, amin. Ibu RW naya mudah-mudahan ku ayeuna Ibu RW Bapak RW mudah-mudahan anu gambur sing jadi menangga Bapak RT aya Ibu RT mudah-mudahan biasana urang sok naon sok nyieun KTP aya Bapak RT mudah-mudahan sing babaringieun KT Bapak Hansipna kan kasebutnya aya Bapak Hansip aya di dieu mudah-mudahan ku ayeuna Bapak Hansip sing leuwih getol ngintip naon ya ngintip maling lain ngintip lupa panganten. Mudah-mudahan aparatur pemerintahan sing jadi pemimpin anu amanah, mudah-mudahan ieu kampung sing leuwih berkah, amin ya Allah ya. Kasadayana jamaah naon cenah ibu-ibu, bapak-bapakna, para remajana baik sepuh ataupun anom anu terbiasa disebatan hiji-hijina anu hadir dina ieu kesempatan anu parantos ngalengkahkeun sampean di bumi urang masing-masing anu pamugah lengkahna dijantenkeun lengkah ibadah, lengkahna dijantenkeun lengkah kanggo kipara dosa, amin ya Allah ya Rabbal geus barakali, amin. Ampun kaitung teu, amin. Alhamdulillah naon amin artina mugi Gusti ngai sedengkeun ti isuk urang amin tadi teu ka itu anu pamugi berkahna Bu sahajalma anu kumpul ngariung manij sama qaumun fi baitin min buyutillah kumpul ngariung dina hiji imah dina hiji emper komodeui masjid majelis taklim anu naon anu dicaritakeunana ilmu, anu dicaritakeunana Al-Qur'an, anu dicaritakeunana sholawat, dibacakeun sholawat jeung sajabana Allah bakal ngalungsurkeun tilu sabaraha cenah Bu? Tilu kade poho ya. Nomor kahijina Allah illa nazalat alaihimus sakinah, Allah bakal ngalungsurkeun sakinah. Naon aya sakinah? Naon aya sakinah nyaho teu? Aya sakinah teh lain sare jeung aki-aki ngeunah. Aya sakinah teh katentreman, biasana tentrem ayeuna dina naon? Hate, bener be. Mun hate tagiwur hate teu naon teu tenang komo deui lamun aya anu nagihu. Tang bingung karasa pisan. Tapi lamun dibere ketenangan hati urang kitunya insyaallah ketenangan bakal ngalungsurkeun barokah. Naon ai barokah teh ziyadatul
mudah-mudahan mutadina biasana sholat akhir waktu jadi awal waktu, amin. Biasana sholat tetek tadi ogenan wajib ngumpul ditambahan lajeng suh. Nah eta teh tandana barokah. Alhamdulillah. Hiji ila nazalat alaihimus sakinah. Nomor kedua wa ghasyiyahumur rahmah, Allah bakal ngalungsurkeun rahmat ka urang sadaya. Ya nah hayang dilungsuran rahmat Allah hayang. Ayo rahmat teh aya rahmat rahmaniyah, aya rahmat rahimiyah. Rahmaniyah dilungsurkeun ka alam dunia pikeun sakabeh makhlukna. Rahmat rahimiyah anu dilungsurkeun ku Allah ke khusus dihususkeun pikeun jalma mukmin ke di akhirat hayang kabagian rahmat rahimiyah hayang. Mudah-mudahan kumpul di dieu kabagian sadayana, amin ya Allah ya rabbal. Nomor katilu wahafafnahumul malaikah, Allah bakal ngalungsurkeun pirang-pirang malaikat ka urang sadayana lungsur kalawan ngadoakeun ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal. Ngadoakeun bari mangmentakeun hampura bu rumah saloba dosa rumah sa biasana loba dosa kasaha anu deukeut jeung urang di maka salaki, bener bu, bener loba dosa kasalaki bener. Pupurian urang loba dosa minta hampura teh loba naon anu ngahalanganana, tapi ku jalan tolabul ilmi dan mudahan urang sing dijantenkeun jalmi terutama jalmi anu kenging panghampura kenging dihampurakeun ku para malaikat anu lungsur ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ta eta bu sanajan panas-panasan dan mudahan ieu panas sing ngajantenkeun saksi pikeun urang sadayana bahwa dina poe ieu dina saat ieu waktu anu ditibakeun ku Allah ka urang sadayana ieu waktu dipake ibadah, amin ya Allah ya rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah anu Maha Ghafur. Ibu-ibu sadayana puja-puji. Ai puji teh naon? Puji nyabu anu bahkan lamun budak mah ngalogatan dina kitab alhamdulillah ari sadaya puji anu opat nyanenya opat lain puji teh opat mana atuh anu opat teh? Anu opat teh puji sadaya puji anu opat estu kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana anu opat teh? Qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadithun li qadimin hadisun li hadisin. Puji Allah ka Allah na dua puji Allah ka makhlukna tilu puji makhluk ka Allah na puji makhluk ka makhluk deui hiji puji Allah ka Allah na Allah muji ka Allah deui. Allah teh saha pangeran urang sadah anu nyiptakeun langit anu nyiptakeun bumi. Allah anu nyiptakeun makhluk di mimiti makhluk anu leut nepi ka makhluk anu gede bari soraan ya makhluk anu leut nepi ka makhluk anu gede. Eta makhluk anu leutik jeung anu gede teh bakal paeh naon bakal maut bakal paeh ai paeh teh galeh dibungkus dengan saukur kubo di dieu aya boy warna beureum anu hijau aya anu jieun tina sutra aya ngan saukur bahan ditoron bahan anu biasa bari warna bodas bakal urang bakal baju alus yang di bawah ngan saukur make boy dina sabada dibungkus ku boy bakal diasupkeun kana angkot hijau naon ngaranna eta di dieu. Oh aya di dieu oge angkot hijau pasaran aya. Heeh di naon di garotong bari ngagotong sorangan. Digotong diasupkeun kana liang anu poe pisan ngaran alam naon.
si bapaknya istri gelis moal kais gedong sigrong moal ka gendong harta benda moal ka angin amal ke laisal jamalu bi'at wabin tuzainuna innal jamala jamalal ilmi wal amali ginding telain ku pake oge lain ku rupa hade tapi ginding saestuna ku ilmu rejeng amal naik tabur ginding teh ku ilmu sareng amal. Nah, puji Allah ka Allah, Allah muji ka Allah, wallahu bikulli syai'in qadir. Allah kawasa nyiptakeun urang sadaya. Ya, nah, nomor kedua puji Allah ka makhluk seperti Allah muji ka Kangjeng Rasulullah. Oh, jangan pring ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus paradanes di dieu ge sarua panas. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Allah sanyana anjeun Muhammad la'ala khuluqin adim eta ngagaduhan akhlak anu mulia. Alhamdulillah. Hati lu dipujeng enggalna we puji teh aya puji makhlukna ka Allah. Urang sok muji ka Allah sok maca subhanallah sok maca alhamdulillah sok Allahu akbar sok urang muji heula subhanallah la wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Allah mangga sebatkeun Allah Allah ya Allah 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 ya Allah biar barkah sadayana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Lafazkan Allah Allah sareng mana Allah Allah ya Allah 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 ya Allah Rabbi inni ya sifati ya Wabi ummi lima uridu aliyah mangga Allah deh Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Alhamdulillah rasen guru taeta sok muji ka Allah besolat maca subhanallah alhamdulillah sok wiridan sok alhamdulillah. Nomor kaopat puji makhluk naka makhluk biasana hari urang masuk resep dipuji bener bu sok biasana lamun disebut geulis sok bunga tarang biasana sok aya disebut beunghar sok bunga disebut naon deui aduh nih cantik ibu-ibu teh biasana aya geulis aya gumelis aya geulis mah alus gumelis mah sok naon biasana gumelis ibu-ibu komo aya kenal sunu selfie sok aya asa urang nu paling ora teh bener be karena sokolotna biasana sok
lewat harapan orang incu berarti orang geus naon geus ini geus jadi ini geus jadi akeh gitu. Tapi biasana Bu puji Allah ka Allah, puji Allah ka makhluk, puji makhluk ka Allah, puji makhluk ka makhluk sadayana anu gaduh puji teh Allah subhanahu wa ta'ala. Kade ingat puji aya opah kade poho tapi ka imah ditajong di jalan poho da ibu-ibu mah hadirna ge naon baru tapi teu naon ibu. Puji beserta syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kagat Allah anu Maha Ghafur. Ayeuna syukur naon ai syukur teh? Ai syukur teh nyaeta sarful abdi jami'u ma an'amallahu alaihi fihi fima khuliqali ajlihi. Nasurupkeunana seorang hamba urang itu jami'u ma an'amallahi kana sakabeh nikmat anu geus dibikeun ku Allah ka urang sada. Ieu mah seueur teu nikmat Allah anu dibikeun ka urang seueur. Nomor kahiji nikmat urang dipasihan badan anu sampurna, bener Bu? Aya irungan aya, aya cepilan aya, aya naonan biwiran aya. Sanajan naon ibu-ibu mah biasana rewel. Kitu nya irung eta irung teh lain ngan ngasa ukur ngabagu tapi irung teh ujung ambek nah benar biasana dibere we pilek dibere we mangpet tengah bener Bu. Terus dikaruniai urang cepil ye cepil lain ngan saukur nangkot dina naon dina sirah urang tapi ujung denge nah bener biasana ceuli urang ka tempok teu tak sorangan mah ceuli batur katingali mun katilung mah kudu kau katingali. Biasana Bu kahadean di diri naon mah kagorengan di diri sorangan mah teu katempo bener teu katempo ai kagorengan di batur sanajan leutik oge nang katempo bener. Amodo ibu-ibu biasana ibu-ibu mah biwirna aya baraha oba ngomong kasebut eta nyabunya eta dibere irung jeung ambek na ceuli jeung denge na eta irung mancung na ka mana kana ka luhur handap aya nyebutkeun ka luhur kumaha mun mancung ka luhur dina nalika hujan meureun ngerepak ka asupan cai panon urang Bu urang cureuluk make naon teh elener nya bisa ucap kicep bisa ucap kicep bisa coba tahan kicep semenit bisa tuh perih berarti kicep dek nikmat Allah. Napas ukur di alas Bu napas oge na nikmat eta teh tapi biasana tara karasa bener Bu karasa nikmat na boga suku teh lamun geus nyeri suku benar ampun geus hadir rek budang teh meuni hese nyeri tuur teh ari loba kene sehat na loba kene dibere nyerina loba kene sehat na loba kene dibere gerina Bu dibere sehat na tapi dina nalika sehat sok bener eta Bu alhamdulillah dipasihan anggota badan anu sampurna aya alis urang napakuran heula nu aya dina awak urang eta alis sok manjangan tarang sok manjangan lamun manjangan halis pasti aya salon halis bener urang naon ayeuna mah ditambahan make naon make pensil halis eueuh nyokot di dapur make arem atawa bujur naon teh mual atuh ayeuna mah loba make up kade Bu ibu-ibu mah naon teh lamun urang bersolek teh lain ejeung naon lain ejeung lalaki anu goer mahram kade capek-capek mangkat ka salon di kumaha buuk di naon di bondi bener da Bu geus geulis lain salaki anu
anu nyambut tapi tukang ojek. Jadi eta mah berhiasna jeung tukang ojek. Kade Bu, berhias boleh, memakai perhiasan boleh, asal untuk suami kita. Oh, saudara, ngaku lamun di masuk make daster apa sok make baju halus? Sok make daster apa sok make baju halus? Wah, ngaku daster. Sabab daster teh berarti baju anu pangheula na asup ka surga. Sabab eta anu selalu dipake euceung ngalayanan suami. Bener loh? Bener. Eta daster anu geus kelek na bolong. Daster anu geus bolong ieu na. Da pakati kunaon sering dipake. Jadi nu pangheula na rusak daster mah. Aya cerita pas salakina balik Bu tas digawe kitunya merenang sono nyabunya ai pas ngagabung salakina teh ujung naon nakuat kunaon bapak nyeri ka puntrep paniti dina behana aya panitihan kada ibu-ibu sadayana. Jadi urang di bumi kudu ngutamakeun servis. Lamun servis na urang bisi salaki urang naon ningali deui nu di luar anu gareus mata cek pun buruk mah ulah ngahangetkeun sayur anu geus haseum. Lamun sayur nu haseum dihangetkeun enak ngomong nu kalah geuna mata mempeng ti ayeuna dandangna ulah nungguan salaki urang ngiru kitu rek dandang mati ayeuna jeung salaki jadi kadi ibu-ibu tah ngagaduhan anggota badan anu sampurna hiji. Nomor kadua urang telat dipasihan nikmat tiasa barang tua. Bener loh tos saruang sadayana atos alhamdulillah muncan we. Terus naon deui tiasa urang barang leueut unggal dinten tiasa nganggo-anggoan anu layak. Bener pernah teu sapoe teu dahar pernah teu sapoe teu nginum pernah tuh ari teu puasa mah pasti barang dahar wae pasti teu puasa mah nginum wae kumaha ayeuna geus naon keur halodok panas ya punya alhamdulillah nikmat Allah eta teh. Tuluy nikmat anu pangageng-agengna nu pasti dipasikeun ka urang sadayana nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah dah mudahan keimanan keislaman anu aya dina manah urang terpatri sehingga ieu iman sareng Islam anu aya dina hate urang kacandak maot kalawan maot anu husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal. Shalawat silarang salam hayu urang sami-sami sanggahkeun ka junjunan alam revolusioner Islam sedunia Habib tertinggi anti korup jaksa termulia anti durham profesor termasyhur anti lacur baginda urang sadayana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nya kitu deui sholawat sinarang salam anu kadua kalina pamugi tetep salawasna didugikeun ka kulawargina ka para sahabat-sahabatna ka para tabiin sinarang tabiatna dugi sehingga dugi ka urang selaku umat anu selalu ngantosan syafaati anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang sadayana tiasa muwajahah tiasa patepang wajah ibu-ibu sadayana panginten nomor kahijina sejak silado rahmi ibu tos kenal ka abdi teu ajan di tadi ngawalak-wak ari ngenalkeun diri encan biasana cek pribahasa tak kenal maka tak sayang wing tak tadi ngawalak-wak ari nyarita naon ngenalkeun diri teu ajan ibu abdi kawit di Selawangi. Di mana Selawangi teh di Tanjung Sari. Caketna sareng Cianjur Bu, Cianjur Cikalong.
lamun disebut nama Bogor, tapi Bogor nate Bogor ujung Bogor tungtung, daripada ka Bogor deket kene ka dieu sih bangsa gitunya. Kampung nate kampung nyengclek Bu, naon pangna disebut nyengclek, nyongclok di luhur gitu. Wasilahna panginten panginten AA-nya carogena teteh murok panginten Babin Sakti Selawangi gitunya, Bapak Muhammad Soleh gitunya. Pamugi berkah silaturahmi urang gitunya. Nami Ai Nuryati, ai kawit asli Bogor Bu, ngan panginten pun lanceuk cara oge kawit di Bandung. Alhamdulillah bati atos opat panginten doana disadayana abdi sareng caroge panginten ngasuh timimiti budak leutik nepi ka ini Bu gitunya. Lain murang kali abdi wungkul tapi murang kali naon gitunya, murang kali jamaah teras jamaahna duwi ka ini Bu, itu pun isuk-isuk ngasuh budak leutik gaduh paun mata asup ka mana wae ogena tapi kanaon nini rerencangan. Alhamdulillah panginten doa disadayana berkah urang silaturahmi biasa muajahat gitunya berdasarkeun naon hadis Kangjeng Rasul man aroda ayub sato ilahi birizkihi, sahajalma anu hayang dijebarkeun rizki hayang loba rizki Ibu, hoyong serizki Ibu, hoyong anu seueur apa anu saalit, waduh anu seueurnya bari barokah tapi ibadahna sok seueur apa sok saalit. Duha milih anu 2 atau anu 4, tahajud milih anu 2 apa anu 12. Oh loh, tidak seimbang. Tapi mudah-mudahan urang kenging rezeki anu halal tadi ogenan saur Pak Kiai cenah langsung dibales Bu di imah mah tanah buruh aya naon teh pucuk, tanah buruh aya naon aya seprit, tapi alhamdulillah di dieu tiasa barang tuang aya papais aya cai aya jauh. Alhamdulillah. Nomor kaduana wa yunsa'allahu bi ajalihi, berkah silaturahmi teh bakal diengkekeun ajal mah tegasna mah dipanjangkeun yus hayang panjang umur, hayang panjang umur, hayang pondok umur, bari ibadah atau bari maksiat, panjang umur bari ibadah. Pamugi Bu sabab waktu anu naon cenah anu tiba ka urang sadayana ieu waktu teh bakal dipertanggungjawabkeun di payunan Allah. Ayu waktu teh aya 3 poe Bu, waktu aya sabaraha? 3 poe. Mana anu 3 poe teh hiji waktu kamari. Waktu kamari teh poe naon? Sabtunya. Poe Sabtu bakal balik deui moal. Sabtu bakal balik deui moal. Sabtu anu engke, Sabtu anu kamari sanes. Sanes eta waktu nu kamari mah moal balik deui moal. Umur urang geus sabaraha taun ayeuna? Ayeuna 40 aya. Nu 50 aya. 60 aya. Loba kene amal, napa loba kene dipake maksiat mah ya Allah. Ibu-ibu sadayana anu tadi rengka indi nuti heula cepat mangkat nu can datang masih suwung nu hadir mah nu ayeuna Bu, anu hadir mah nu ayeuna teu ngajeuten teu ariku balas punten permios teras pamitan teu kenging engke antosan. Tadi jam 10, tadi jam 8 sugan jam 8 gogorowan tungguan kuring tungguan gitu moal tuh. Waktu terus maju anu mana eta waktu maju teh mawa catatan amal urang sapopo. Weh bener Bu, mayal fidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tepati-pati urang ngomongkeun kana hiji ucapan, ngomongkeun kana hiji lafaz
illa ladaihi raqibun atid kajaba disandingan urang sadayana aya malaikat raqib aya malaikat atid anu naon malaikat raqib teh anu nuliskeun amal urang nuliskeun amal hade nuliskeun amal rek biasana urang masuk mundutan bener komodo di tempat pengajian biasana di dieu ibu-ibu lamun hadir teh sok pinuh apa di majelis salim tara biasana ibu-ibu mah hadirna teh sok naon di sisi ngajajar bener bari naon bari bari naon sidengdang nyarang deh biasana hawa hadir masuk naon tunggu sabab naon setan anu ngaganggukan kertolabul ilmi supaya tunduh teh ngaranna siwalhan bener lo eta sok tunduh tak eta ibu-ibu sadaya jadi waktu anu karandapan ku urang sadayana ieu waktu teh bakal dipertanggungjawabkeun di payunan benar dipertanggungjawabkeun di payunan Allah nah umur anu 60 tahun eta umur nu 60 tahun teh loba kene dipake maksiat mah tetoan anu 40 tahun teh nah loba kene dipake maksiat nah apa loba kene dipake naon aku ka Allah nah ibu-ibu sadayana waktu dina sapoe sapeuting aya sabaraha jam coba sabaraha jam sapoe sapeuting neng 24 jam sakali sholat orang sabaraha waktu sakali sholat 5 sapoe sapeuting sholat 5 waktu sakali sholat sabaraha menit sholat berapa menit 5 menit eta ogenan panglila nah ekspresna 3 menit benar 5 kali 5 sabaraha dijumlahkeun 25 menit sholat sapoe sapeuting 25 sedangkan waktu anu dibikeun ku Allah ka urang 24 jam 25 menit teu sajam aja bahkan setengah jam ge masih kurang 5 menit eta sholatna nah osok dipake eling ka Allah nah sopoho sholat sok inget kana leuleunyeutan bener sholat osok inget kana naon inget kana hutan inget ka pasar inget kana rambeun inget kana popoean bener loh nu tadina poho ge ngadang-ngadang inget nenek sholat teh leungit kunci motor neangan kali tu kalieu teu kapanggih tapi keur sholat ngadak-ngadak inget eta bener kok mana sholat teh nu 20 menit teh leuheung sholatna dipake eling sholatna kalah poho inget teh pas takbiratul ihram we jeung salam inget teh pas takbiratul ihram we jeung salam kadebu kitu nya naon lain berarti urang sholat can bisa khusyuk teu sholat tapi usahakeun dina nalika urang sholat dibarengan ku hate anu khusyuk utamakeun syarat jeung rukunna nyaho syarat sholat nyaho rukun sholat nyaho osok haladir tara osok alhamdulillah hadir tiap majelis taklim tapi tenang naon yang penting kurang geus ngalaksanakeun hadirin rahimakumullah melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayu urang sami-sami dangukeun pidawuh Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah barokahnya bunyi
ya ayyuhalladzina amanu hei jalma-jalma anu ariman. Berarti mete iman henteu ittaqullaha Allah nomor kahiji miwarang kana takwa. Naon ai takwa teh imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah. Ngaji perintah Allah sanes. Perintah Allah, salat perintah Allah. Perintah Allah alhamdulillah. Berarti ngaji ogenan termasuk thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ngaji teh kewajiban Bu, kewajiban urang sadar iana iraha atuh ngaji teh utlubul ilma minal mahdi ila lahdi teangan ilmu dimimiti digubrakeun ka alam dunia di ais nepi ka minal mahdi diasupkeun kana liang kubur. Benar sanajan geus gede aya nyengkre makieu Bu, budak leutik diaantur ngaji aya geus gede diantur. Budak SMP jeung SMA teh geus arembungeun ngaji ari di dieu. Ieu kuning sor kene alhamdulillah. Ulah kena geus gede ku urang diantep Bu. Kade poma ya Bu. Ari leungit hayam magrib di teangan. Ai leungit budak teu di teangan. Nauzubillahi min dari ai budak teh amanah anu wajib kurang dijaga, lain jasmani na wungkul di paraban tapi rohani nagenan di paraban. Ku jalan diasupkeun ka tempat ngaji bisa kurang di papagahan kurang. Oh sok mapagahan budak tara, sok mapagahan budak tara kunaon atuh tara geus mungun geus gede masuk titipkeun ka tempat pengajian, titipkeun ka pasantren bari di kumaha dianterkeun kade sok aya kieu di nyengcrem Bu. Uing ngaji ngawurukan budak pas teh budak anyar budak saha ieu teu datang sorangan aya teh di dieu kitu. Sok naon titipkeun ka sahana ka ustadzna, titipkeun ka anu ngawurukanana kumaha deui bari dibere amplop. Kudu eta teh ulah naon itunya ulah kepat bari jangjang jingjing. Alhamdulillah tah eta ibu-ibu sadayana kitunya ngaji umat timimiti minal mahdi ilal lahdi. Jadi sanajan geus nini-nini tetep urang kudu ngaji. Nepi ka iraha ngaji, nepi ka paeh, nepi ka maut. Lamun urang ibu-ibu sadayana boga hanca pangaosan mingguan, osok mingguan asal. Di dieu aya poe Senin, poe Jumaah aya, poe Kamis aya, poe Sabtu aya. Kupilu kan berartinya alhamdulillah ibu-ibu sadayana maot Bu. Boga hanca pangaosan insyaallah maot ogenan husnul khotimah sabab eta jalma keur maot bari keur kaayaan talabul ilmi. Mudah-mudahan orang sing istiqomah dina talabul ilmi amin. Menjadikan naon istri-istri anu sholihah amin. Sehingga keun urang ngabijilkeun murang kalih mencetak murang kalih anu sholih tur sholihah amin. Hayang boga budak soleh, hayang boga budak soleh, hayang biasana hayang budak soleh urang laheula sing soleh. Lain berarti boga budak kudu dingaranan si soleh Bu kitunya, tapi berawal tina karakter urang. Biasana ai budak mah peniru Bu, peniru pisan kitunya. Lamun saumpamana urang nitah ka budak salat urang nacan salat ngawaro moal, nitah ka budak ngaji tapi urang masih kene nonton TV ngawaro moal. Tapi sok yuk salat bari barengan ku urang. Mun awewe ku urang, mun lalaki berarti dibawa ku bapana ka masjid. Alhamdulillah. Kahiji ittaqullaha. Nomor kedua wabtagu ilaihil wasilah.
naon cenah jadikeun wasilah. Ai wasilah teh cukang lantaran. Lamun saupamana urang ek mentas teh mah cukang pikeun mentas, bener beuh. Mun urang ieu rek mentas ka walungan, mun langsung ngagejebur pasti cilaka. Tapi lamun urang naon naik jembatan, make jembatan insyaallah urang salamet. Mudah-mudahan ieu maulidan jadi wasilah bu, ketonya pikeun dihasilkeun maksud urang, amin. Pikeun naon cenah dicumponan sakabeh pangabutuh urang, amin. Jadikeun ladang tawasul, bener bu, jadikeun ladang naon di antarana anu bisa dipake tawasul teh hiji amal soleh bu. Naon aya amal soleh teh? Amal hade. Kacaturkeun aya hiji kajadian bu, aya hiji carita mangrupakeun kisah. Ai kisah teh berarti patut ku urang diteladani. Dina hiji waktu aya 3 pemuda, anu mana eta 3 pemuda teh naon kapegung hujan anu gede. Ini saya hujan can acan, mudah-mudahan barokahna nya urang muludan tawasul, dan mudahan enggal dilungsurkeun hujan, amin amin ya Allah ya Rabbal. Sami di ditu ogenan basa dinten naon makangtos hujan. Mung aya nembe sakalimah geuningan cai anu nembe aya ogenan karasahatnya bunye, tapi pamugi janten kasobaran ka urang sadayana tetep bu sanajan eueuh cai ibadah tetep kudu. 3 jalmi eta kapegung hujan bu, kapegung hujan lebet ka hiji guha. Nyaho ai guha naon? Ai guha teh hiji tempat naon batunya bunye, batu kitunya anu naon, anu aya sedongan guha nabina. Kacaturkeun hujan anu ageng teu aya jalmi anu terang kana lebetna. Kitunya pas asup ka jero teh bakat tingku gede na eta hujan pantok guha anu tadina muka jadi nutup bu. Sedangkan eta 3 jalmi teh teu mawa perbekalan. Ai mawa perbekalan mah meureun mawa dahar mawa nginum mah meureunan nya punya pasti moal bingung. Kacaturkeun bingung ieu urang rek kumaha bisa kaluarna sedengkeun tadi asup ka dieu eueuh anu nyahueun sakurang-kurang aja. Bingung kumaha atuh teu aya anu bisa nulungan iwal ti Allah anu bakal nulungan ka urang sadayana, sedengkeun jalan syariat geus teu bisa bu, geus didorongkeun eta batu teh teu bisa muka wae, geus dikumahakeun boa eta pintu guha teh teu bisa muka wae. Ayeuna mah urang saurang we urang munjukan ka Allah, mudah-mudahan ieu panto guha sina muka sok maneh heula kadorong-dorong meureun kitu nya maneh heula. Aduh bingung kajen uing diheula. Ai pas eta jalma teh aduh bingung, uing sedengkeun naon cenah salat kedul, gawe hade kedul, tapi uing pernah harita kitunya indung setiap indung uing butuh ka uing pasti dicumponan. Gusti abdi geus gawe hade ka indung kuring, mudah-mudahan kahadean ka indung kuring tiasa ngajankeun teu tawasul pangbukakeun ieu pintu guha. Nyeser bu, nyeser saali tapi teu acan tiasa naon, teu acan tiasa buka. So bagian maneh bukan dua ayeuna. Aduh bingung, sedangkan kuring teh sholat Jakarta tutulung ka batur tara, tapi kuring pernah dina nalika kuring erek zina tuh jadi sabab kunaon sieun ku Allah arek eta we uing mah jalan tawasulna Gusti abdi teu tulus ngalaksanakeun maksiat abdi sieun ku Gusti terbuka bu
Kitunya karak satengahna hiji deui tawasul deui ku pagawean-pagawean hade anjeunna. Alhamdulillah pintu buha terbuka anu akhirna eta pemuda bisa selamat. Kitu deui urang sadayana Bu, ngaji bisa dijadikeun ladang tawasul, gawe hade bisa dijadikeun ladang masa Bu tawasalna bita'alumin tawasalna bita'limin antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amanah. Eta Bu tawasul kitanya. Nomor kedua tadi tahap tawasul, nomor kahiji teh tawasul karena amal nomor kedua tawasul ka pirang-pirang jalma anu hade. Di antarana urang ngosok ziarah ka para wali bener, ade ulah nyungkeun ka para walina dosa eta. Nyuhunkeun ka kuburan hayang bonghar, nyuhunkeun ka kuburan hayang laris dagangan, nyuhunkeun ka kuburan hayang dilariskeun naon, kitunya hayang jadi naon perlaris saulah Bu. Tapi nyuhunkeun ka Allah ngan ladang tawasul ku pirang-pirang jalmi anu mulia mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali ngagaduhan karomah, para wali ngagaempau para anbiya ngagaduhan mukjizat, khususna tawasul ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta usuk maca shalawat ada, usuk maca shalawat ada, seorang maca shalawat ada yeuh. Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji'at fatayaji ratal alami wa uhailal judi wal karami. Maka parah Rasulullah ilal judi Rasulullah dalam mengenalmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau datangkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, tegarnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangka tinggi perketimu, tidak terganda indahnya ahlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menempuh cobaan, mengejar arti kesabaran, menjulang panji kebenaran, terukir namamu di dalam Al-Quran. Mangga salam Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji'at fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Rasulullah kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami sambung perjuanganmu dan kami coba amalkan sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu walau kami dicaci dihina, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Maka sadar
ya khairal judi wal karami. Alhamdulillah. Masih teras? Panas Bu, panas. Tapi mudah-mudahan panasna jangan terladang ibadah, amin. Nomor katilu na wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Berjihad di jalan Allah. Urang ogedan sebagai ibu-ibu berjihad. Berjihad teh lain merupakan perang boh. Teu kudu bari ngangkatkeun senjata. Urang jadi ibu rumah tangga ogenan jihad. Jadikeun jihad pikeun ibadah. Osok sasapuri mah osok. Ngapel osok nyesek wek. Wah, naon wek teh ngomel benar. Tapi sanajan ngomel ibu-ibu mah biasana the power of emak-emak benar. Sanajan ngomel angger pagawean teh anggeus bener tapi kudu ngarasa lebar eta pagawean lamun kurang teu diniatan ibadah. Sabab ibadah teh aya ibadah mahdoh aya ibadah ghair mahdoh. Aya ibadah mahdoh mah pupuh aya salat zakat puasa muga haji. Ibadah ghair mahdoh naon nyusuh umbah piring eta teh kudu nama kewajiban salaki urang bener. Kewajiban salaki nyusuh kewajiban salaki. Sesapu salaki. Naon deui? Kabeh kewajiban salaki. Kewajiban awewe manaeun ngumpul nurut kanu jadi salaki. Dititah nyapu kudu nyapu. Dititahnya kudu nyesengan berarti pagawean dunia bakal jadi ibadah bihusnin niyati tergantung alusna niat orang. Jadi the power of emak-emak jihad fisabilillah berjuang menurut jalan urang itu nyabunya. Mudah-mudahan urang sadayana calik di dia tempat jadi ladang silaturahmi pikeun urang sadayana. Cek tadi nomor kahijina takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana istiqomah dina ibadah, istiqomah dina ngalaksanakeun parentah Allah, amin ya Allah ya rabbal. Nomor kedua na wabtagu ilaihil wasilah. Mudah-mudahan jalan tawasul urang ngaos, jalan tawasul urang thalabul ilmi. Mudah-mudahan anu gaduh kabutuh loba nu gaduh kabutuh loba kabutuh. Mudah-mudahan kabutuh urang sing dicumponan, amin. Anu boga hutang sing lunas hutangna, amin. Asalkeun deui bayar. Mudah-mudahan sing aya keur mayarna, amin. Anu gaduh maksud, anu gaduh tujuan, anu gaduh cita-cita pasti beogenan boga maksud, pake kabeh ogenan boga kahayang. Mun jalma teu boga kahayang berarti teu normal. Pasti boga cita-cita, pasti boga kahayang. Pamugi naon maksud tujuan cita-cita urang sanajan teu diungkapkeun dina lisan. Pamugi naon maksud tujuan cita-cita urang sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anu parantos ngorbankeun segala rupana tanagana, materina, waktuna kanggo terselenggarana ieu acara. Mudah-mudahan ku Allah dibales ku perkara anu berlipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu karasa waktu entos jam 10.44. Cek tadi jam 11:30 kudu geus beres. Mudah-mudahan silaturahmi urang kitunya lain kan saukur di dunia tapi palak nepi ke akhirat, amin. Urang dikumpulkeun deui di surgana Allah, urang dikumpulkeun deui di padang mahsyar anu biasa digero ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat anjeunna anu merindukan anjeunna, anu selalu diingat anjeunna, sehingga urang tersebut urang sadayana diaku umat anjeunna anu kenging syafaatul uzma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten ti abdi dicekapkeun sakitu wae bilih aya cariosan anu teu raos kana maneh. Panginten ti tadi biasana ngan saukur nitah jeung nyana